Lain Pak Haji esok kayak acara lo Pak Haji. Ceng. Cita-cita mati baheula teh urang teh yang jadi pengacara. Ngan kolot tukang tani apa itu tukang tani mah geuningan. Nuan hasil patanen teh lila. Kapaksa kolot teh ngajurungkeun. Gawe bangunan kita kuling ngaladen heula Wah balik ya. kuling ngaladen nya kapaksa we da keur ada pamajikan. Nah, tuh main jeung dinya perhatian. Halo Akbar. Aing nanya ke Singapura dijawab ke Amerika Serikat kumaha ya anjing. Mang, lain hayang jadi pengacara, Mang. Urang teh bieu nanya, Mang isu kan aya acara eueuh. Lamun eueuh acara manggilnya isuk maksud urang teh Amang rek diajak digawe ka proyek mumpung itu manor borong tadi teh papadon ka uing bisa aya tukang cenah sok we ajak yang masang keramik ya cenah pamasangkeun keramik tukangna naon kabeh keur ieu keur 1.000 nu matak lamun umpama isuk Amang nganggur erek dibawa ku uing ka ditu ka proyek kitu mah. Lain kita tadi ngomong butuh kaca maloba cek tinggal nyokot tek nu sagede kieu tinggal motong nu leutik kieu motong Subhanallah. Kaca mah tinggal nyokot nu penting mah rokok keur ngarokok keur naon kaca teh cek Ampun kalau kabeh kiparna kaca keur naon Allahu Akbar. Aya kaca mah tinggal mawa isukan tita dibawa isukan oge kaca mah loba dari masuk di bawaan di proyek mun aya sesa bawa kita bisi aya nu ngenta gitu ceng urang bisa aya nu ngenta teh dibawa Anjing mata TBC anjing ngomong bisa kieu mah gitu lain urang butuh kaca Mang aing mah teu butuh kaca teu saeutik ke jang naon kaca loba kaca mah urang ge ngan Amang ieu mah tadi teh urang nanya Amang isuk aya acara eueuh acara lain pengacara lain kaca acara isuk Amang aya acara eueuh mun eueuh aya digawe ku aing ka itu ka proyek kitu lain kana kaca lain kana pengacara bisa isukan mah sing sigana mah insyaallah di gawe bisa lah tah nyambung we nama tah si anjing teh ada nyambung we namanya ada bener ngomongna ieu isukan mah urang ukur deui we kaca teh ceng sabaraha ukuranana tah meteran urang aya meteran eueuh tinggal ngukurkeun diri isukan tinggal motong da urang teu bisa motong pangawat ka ditu edek motong kaca mah keur ieu janela lain loh Akbar keur janela mah kurang isukan we dibawa ka Mang Ipin kaca mah ai butuhna tinggal ngukur kaca mah itu di Mahaya gede tinggal bawa ku urang ka Mang Ipin Mang Ipin mah geus moal gagal Mang Ipin kaca mah motong kaca mah beleke si bolot ieu mah geus moal balik ieu mah moal aya cerita ngomongin sugan aing teh dieu teh nyambung aing teh geuningan kalaka beuki parna di lain kaca Mang lain aing apal kaca mah motong di Mang Ipin mun teu di itu tuh di Cibaligo urang ge apal tukang motong kaca mah untuk di bejaan ngan ieu mah urang nanyakeun Mang Herman isukan aya acara eueuh acara Mang lain motong kaca lain jadi pengacara acara isukan nganggur henteu mun nganggur isuk uang digawe jeung urang kitu aduh anjing tadi ceng pamajikan balik di sawah aceng neang ka Iman ditah gawe nya hayu cita digawe mah gawe ka mana ka proyek Mang ka proyek tah geus isukan mah mending kana digawe heula ka proyek motong kaca engke geus beres proyek motong kaca ceng kayak diukur kaca mah geuna ku urang memasangkeun langsung kaca mah
Ain mah itu heula gawean jadi menang duit. Aya kena nama resiko pan gitu. Kaca soal kaca mah isukan orang ini teh lah digawe. Anjing. Kan itu geus gawean heula itu. Gitu. Anjing, kamu ke parah suka naik teh bieu teh geus nyambung ngomong teh geuning. Geus kege kurang dipamasangkeun kaca mah lila. Kaca ieu mah ukur tak bawa. Kakak beki 40 gampang. Mun ini suka ngalah duit heula. Udah butuh cenah. Jadi dia memberikan duit itu apa? Sing gajian mah beres mah. Oh, Akbar mang. Urang ya selama geus babarengan jeung Amang 10 tahun kurang leuwih lain tiap ngobrol ieu mah babawaan teh alah ku aing hayang rokok eta kana ceuli tah. Batur ngomong ka kidul dijawab ka Singapura kumaha ieu teh mang ampun Gusti Nu Agung geus tong loba sedih ceng ayeuna mah tong loba pikiran karieur ieu gawe urang bereskeun itu proyek masang keramik. Nama lila ada tuh tinggal ngelasan masang kaca mah engke geus beres di ditu pasangkeun langsung ka ditu ayeuna bereskeun heula proyek supaya ngeunah narik duit beres proyek tuh pira kari ngelas kadi ngelas geus buka hitung mun kudinya gat cek masang kaca mah kurang keberes teu loba pikiran dibereskeun masang kaca mah. Anjing, kakak beki parna anjing ngomong. Tah, gitu ceng kudu seuri, di bawah happy. Aing lain seuri, Mang, aing hayang ceurik, Mang. Bangga anjing ngomong jeung budeg mah loh, Akbar dasar budeg. Tenang, ceng hayang budeg nangka mah isukan urang ngalah ngeunah nangkana ku pamajikan pamasakeun. Di si Udin aya tangkalna ge 2 tangkal. Nangka gudeg biasa pake ngagudeg.